Leuweung Sancang begitu melegenda karena diselimuti dengan beragam misteri. Leuweung Sancang yang ada di Garut Selatan, tepatnya di pantai selatan, begitu sangat populer di wilayah-wilayah mitos, legenda, dan dongeng-dongeng cerita rakyat. Tetapi kali ini tidak akan membahas bagaimana mitos dan misteri yang ada di Leuweung Sancang. Yang akan dibahas adalah sebuah wisma peninggalan bangsa Belanda. Hah? Asli kene? Asli bangunan titipan Belanda asli Pak. Itu asli itu. Ya, paling dipulas-pulas saja. Cuma tuh atapnya masih kena gini. Sok aya ieu nya di dieu teh. Hah? Noni-noni Kang? Noni-noni poe malam naon we teh biasana di dieu teh? Noni-noni. Nu ieu nya anu naon teh anu naon Kang? Anu maturan naon noni-noni? Hah? Ya, pernah gitu orang di dieu? Pernah itu. Hah? Pernah.
satpam kami habis kita ya Jumat gitu malam Jumat satpam kalau kelihatan udah sama satpam udah ninggal mah terus ini malam Selasa malam Jumat biasa ada misterius jam 1 ganeng sudah luhur teh dipilari ku abi ka dieu tapi sepertos di WC teh aya ieu teh aya anu Robi tapi kitu ganeng eta teh ti payun kapungkur mah nuju mohon pademna ujung berung habis sok sering di dia Pak kamar ADM mah ti payun di dia Pak kamar administrasi di dia habis sok di itu di musola itu merencangan nah dari kamar anu di bawah ayeuna mah kan tempat beliar. Payun tempat beliar. Tah mah terus di damel kamar da alim payunakeun mah alim di darieu gitu. Saksa ayanya. Itu teh tapi alhamdulillah gitu teu payun upami di lapang biliar supaya nu main-main di pilari teh aya gitu. Main biliar. Iya lapang biliar. Garaneng-ganeng gitu we. Apa?